Naon yok banget juga di depan kita. Bogo orang teh euy diusir ku mitoha jeung motor dicopot. Yok. Woi, Yok. Mana tadi ngadahar kacang isinya? nya Neng. Itu naha kulitna dipicen dina teres. Nya Neng, emang kulitnya kudu dihakan ku aing. Kuring rek nanya. Kadahara naon nu haram? Babi teh, Nu leuwih haram? babi anu babi di teh, Ari nu pangharamna. babi anu babi di tapi teboga bapaan teh. Mani bong teuing hayong naon atuh motor geus dipangmeulikeun komputer geus ngajugrug mobil nya kitu deui ek jadi naon atuh sakola ngadon teu bener maneh teh jadi naon sih Pak, abdi mah teu menta nanaon, abdi mah kesel wungkul. kesel ku naon ari maneh teh Kesel ku warisan, Pak. nah ari bapak hirup keneh maneh ngomong-ngomong soal warisan. Nah, maneh ngaduakeun bapak ek pae. Sanes bapak sanes, ampun paralun abdi kudu doraka ka bapak mah. Jadi warisan nanaon tadi kitu? Ya eta Pak, abdi teh kesel diwariskeun beut goreng. Atuh, kawana wae atuh. Waalaikumsalam. Aya naon yo ka dieu? Tara-tara sasari. Jika nu sedikit itu banget nah. Bu, iya Pak, urang teh pinjem duit. Mana mah biasa ka dieu pasti moal jauh pinjem duit. Kumaha? Lain aya dealer di imah. Pemajikan ngambek. Terus nah? 3 bulan can setoran motor. Oh gitu. Terus nah deh. Atuh sa ieu mah gitu kaji isukan dibayar dah. Lain gitu yo, kan maneh teh sering nginjem duit ka saya teh. Tapi maneh can pernah bayar lain ka saya? Ya sih, nah ayeuna mah wayahna Pak. Isukan lah ku urang dibayar pokona mah nu penting mah. Geus ayeuna we pokona mah minjem bayar. Ya geus saya paham dan ningali beungeut maneh oge saya geus nyaho maneh teh boga duit. Ngan saya geus kapok pinjaman ka maneh teh. Kamari we can bayar. Yang satu aya kitu mah lah urang yang ada usaha dia kalau sajen ayo tadi berek mah yuk ka dieu sakedeung Pak kieu yok sabenerna mah saya teh boga duit teh euy tadi teh poho ya kumaha erek moal erek atuh Pak urang teh butuh pisan iya kata bapak saya butuhnya dia duitna saya dibere nah 10.000 jang naon di mah kana naon kumaha cek siawa tuh eta mah oleh mereka langsung mula Maling dombanya. Sanes Bu Polwan, sanes abdi mah teu maling domba. Hah? Ngaku sia. Mane maling dombanya? Muhun leres Bu. Abi ngaku maling domba.
Tah, kitu ngaku ari maling mah. Maneh malingna opatnya. Henteu Bu, henteu abi mah teu maling opat, ngan hiji Bu, ngan hiji. Sing sumpah sia, ngan maling hiji. Bener. Henteu Bu, maling hiji indungna wungkul, ngan anakna we naruturkeun. Bebas deui. Anu di paling lagi. Kang, adieu kuda. Urang boga carita yeuh ka dieu. Buru. Aya naon tadi ngageroan? Yo, hirup mah kos urang, motor anyar, pamajikan anyar. Syukur lawan maneh motor anyar, rupiah anyar. Kuring milu bunga, maneh geus mapan meureun. Naon yok, banget juga di telepon kita. Bogo urang teh euy, diusir ku mitoha jeung motor dicopot. Hari pamajikan maneh ka mana? Bogo pamajikan teh dikawin batur. Dodok, makana ulah sombong. Can, Itu naha, kulitna dipicen di nah itu. Ya apa ya? Balik lo gitu kan. Nah, kulit dari picen lantai. Action. Nah, hari maneh teh bang-bang teuing. Hoyong naon atuh? Motor geus dipangmeulikeun. Komputer geus ngajukung. Kompor. Komputer kana kompor. Can. Ya eta Pak abdi teh kesel diwariskeun beut goreng. Ampun, watir ampun. Kuat. Watir ya Pak, watir. Nya maling nama indung na hiji. Mana cucuk nyengir wae. Jangan kana engke geus ending na anak lalu terus nyengir. Nah itu kakorek nya. Action. Henteu Bu ngan anak indungna wungkul. Yeah.